Kemana wae terapangi meni heupeun. Maafan urang namanya di Garut, Mak. Terus naon ti Garut? Aing mah guru, Mak. Guru naon? Mak, urang anu mah bisa ngahipnotis jelema, sia. Aing mah coba buktikeun hayang nyaho. Kasaka, Mak? Kabaturan urangnya. Sok. Ti ka ti. Naon? Coba buktikeun bisa ngahipnotis teh kasih ieu hayang nyaho. Ulah sombong hirup mah. Anjing, benar ya? Sok. Dengarnya. Dalam hitungan ketiga kamu tidur. Aing kurang tanya ku aing. Sangaran mana? Iti. Aing warna kasih mana naon? Warna bareng koneng-konengan. Tuh. Aing mana baheula di parawanan ku lalaki atau ku saha? Buruk anjing kecil tah. Ngeus sageurkeun deui anjing karunya geus kabongkar aibna ke. Karunya anjing kabongkar aibna atuh kumaha? Oh, gitu ya. Aing urang cakeun nya. Dalam hitungan ketiga kamu bangun 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Aduh, nanti udang mak. Sia teh kumaha ieu kumaha sia teh? Tanggung jawab. Jangan kieu. Kela mak aing mau dijampeuna mak. Mak, aing ka Garut heula nya, mau dijampeuna mak.